Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nuju aya di daerah Sindang Taman pangintennya di Pagorona Putra Sunda di Kang Wawantea panginten alhamdulillah di dieu tos ngayakeun latihan gabungan kangge engke kaping 11 pangintennya. Ngayakeun festival ulang tahun IPSI pangintennya ulang tahun IPSI nu pantos neme latihan abdi ge bade ngobrol ieu kasumpingan Abah Anda senior trompet ngobrol-ngobrol masalah trompet. Abah kumaha kabarna Abah sehat? Sehat. Alhamdulillah sehatnya. Tadi teh Abah teh nerapkeun naon ka para trompet teh tadi teh. Ya. Surupan atau surupan supados nyurup sareng kendang nah pangitunnya. Jadi ulah di mana wae gitu. Nincakna teh ulah di mana wae. Alhamdulillah jadi nurunkeun ilmu pamer sadaya Abah Anda nya senior panginten di Kabupaten Sumedang nurunkeun ilmu ka para anu aranom pangintennya supados langkung sae trompeta pangintennya mengajar alhamdulillah. Sareng naon deui Bah teh supados naon deui? Supados lagu-laguna we ulah lagu-lagu nu ayeuna joget dah lagu-lagu silat nu kapungkurnya lagu-lagu kapungkur. Lagu nu buhunan jadi kaseuranana di nu silat laguna lagu joget dan wae pangintennya. Jadi nu di Abah diterapkeun mah emang fokusnya kangge pencak buhuna diterapkeun alhamdulillah. Mun saya seterang abdi oge nya anu aranoma mungkin sakedik tacan paraham tentang kadubuhunan naon lagu-lagu Sunda Abah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan parantos diturunkeun ilmu-ilmu Abah ka anu aranom ieu panginten supados meh tiasa anu lagu-lagu anu buhuna utamina mah gitu Bang. Nah, ieu teh ngayakeun festivalnya perdana nya ngayakeun abdi kapungkur teh mengadakan nya aya festival Rampak Kendang oge. Tos lami teh tahun 2008 Abah pola anu neme teh pamit lepat mah abdi nuju SMP teh kenging juara pertama sa Indonesia teh ku abdi alhamdulillah kenging teh sareng Firman oge sadayana teh kenging juara pertama. Itu eta ge tos mengayakan seleksi Bah di setiap kabupaten teh alhamdulillah kenging abdi oge gitu alhamdulillah hatur nuhun pisan tah. Tah nembe pisan diterapkeun bade tampilkeun engke kangge di acara festival pencak silat seni tradisi. Nah, sekalian tepung labung pagoron nu ayana di IPP teh ya. Rencangan sadaya di IPP di alterna dinten Minggon kaping 11 panginten. Kaping 11 di IPP Kabupaten Sumedang. Nah, anu barade ngariring mangga dihaturanan ke penak sareng simkuring sareng Abah oge araraya. Pokona anu resep reus kanu masalah pencak silat utami nama nyebahnya. Mohon. Haradir wae naranto nyebahnya. Mohon. Karena diterapkeun deui pola nu neme teh Abah. Hilap semu hilap tapi nya alhamdulillah ari ilmu mah Abah tos tenapanya jadi nempel we gitu. Ieu teh gitu alhamdulillah pola-pola teh terang gitu. Nu nampe teh pola Rampak Kendang babeh sadayana teh tos ngingkeun medali emas juara pertama alhamdulillah. Itu yang ke orang lajengkeun deui ngobrol sareng anu sanista pangintennya Bah. Mohon. Terus kakirangan panginten kakirangan cengkok trompet upami nama tina laguan masalah laguan panginten Bah. Jadi panginten anu barudak anom ayeuna mah diapalkeun teh lagu-lagu anu ayeuna. Mohon. Anu sanes kanggo silat gitu. Diterapkeun kanu lepat teh eta. Udah lepat teh eta ieu naropetna teu sarae teh. Teu sarae sadayana ge. Kantun penempatan lagu sareng ieu anu wirah kendang. Udah kurang ieu pangintennya kanu. Iya, udah. Dadanguan oge pangintennya. Tah Abah Anda mah kitu aya koreksi dadanguan anu teu merna teh sok langsung ngakoreksi saena di dinya. Mamatahan teh sapados tiasa panginten Abah mah nya. Da kanggo anjeun angkeun ge. Nah ilmu mah nya. Alhamdulillah. Sepuh abdi panginten ieu saperjuangan abdi oge Abah Anda urang doakeun ku sadayana salarea sadayana nya yang kapidona supados Abah Anda di dieu di Sumedang sehat panginten abdi doa abdi mah supaya sehat Abahnya supaya sehat gitu. Tadi teh trompet nate aya trompet Mang Budi terus teh Agilang namanya Gilang mohon terus teh Warsun sareng
Eman. Oh, patanya alhamdulillah. Tete sanes peripawas didikan abah oge pangetenya sadayana tuh. Mangga nu pade ngiringan ini apa nah? Namina teh les trompet kantun taras-taras ka Anda wae. Naroskeun trompet kumaha-kumahana naroskeun ka sepuh abdi tong disasaha ieu abah abdi wargi abdi oge sami. Siap Pak, hatur nuhun pisan nya banyak ke dilajeng deui urang ngobrol-ngobrol deui banyak sing lajeng gede. Tiup, tong loba omong tiup. Ah, mengawarsuneun. Beng, siap, Beng. Oh iya, nu sukses dagang mie ayam teh euy.
Ayo, ayo. Yes, tutup. Yes, tutup. Barunya capean. Ya, tutup, tutup. Ya, suarso kayak asup. Bete, gedungnya. Gedung dikumakan bete. Bete gedung kayak ini. Kumaha cenah Abah? Mang Warsun kumaha cenah tah bieu? Lain anu bareng tilu tadi. Iya ngasupkeun anak salah sok-sok buruk. Ngasupkeun anak salah sok-sok buruk. Salah. Masukkeunana salah. Sok anu bieu anu bareng mimiti. Tas ngigal. Ya sok. Nah, dites hiji-hiji pangenten tah aya Wang Marsun ieu teh. Dung. Tadi maling gitu. Gedung hiji, meureunang gedung hiji. Yang tadi. Cantut dah eta begitu. Tah. Sok. Tah, cik kumaha. Nah, kadinya ulah nutur Kadinya, ayeuna. Sok, kumaha turutan cenah? Sok. Tinu bieu. Sok tinu bieu. Ah, nuju Ulah bieu langsung nanti hidung Mang gitu Marsun, sok. teh. Eta panas mean kenangna. Sebenarnya tuh cenah. Pukul terus wae aduh apa? Emang terompet ya beda wasana Mang Warsun ayeuna bilang ada pelediana Mang Budi ya Mang Budi sareng si bapak alhamdulillah terus hareueung menireueus sih terompet saopat-opat ya halus. Tapi wayahna ulah tuh kadina di dieu heula. Nah, didinya jadi nuturkeun ieu. Sok nuturkeun ieu. Tah, eta. Mang calikna di Mang cekatan Tah. Acan euy. Acan euy. tuh nuju di training heula ku Abah Anda ieu di dieu Jadi ulah tuh Putra lamun Sunda. gedungna gedung hiji biasa. Kan ieu mah goroyoran sok geura sok dirinya. Oh. Beda torong.
Korek. Nah, matak di dia. Seperti itu. Beda-beda tuh tong jalan jiwek ki. Padungdung. Mohon tos para tos songi ya teh. Ya, tuh. Pilih kabujeng ya hawatos barudak sekolah saurna teh. Lagi ngantor. Mending ngobrol we, enak mah mending ngobrol we. Tapi tadi saling menikmati lah gitu. Ya, gitu. Tukang kenang raos di trompetan di laguan itu lagu nikmat. Semauana tukang trompet beureung ngalagu teh. Iya. Ari kedangna Gedungna kadenge, gedungna teh. Raos gitu ya. Nya Gedung saling mengenal. gedung jadi puking ngaranna urang teh meureun narompet teh kudu kumaha ieu? Narompet kain nu ditiup. Kita ngobrol jeung Mang Budi, ya mah. Urang saling-saling ngobrol gitu ya mah. Urang mah da tukang tarompet mah ngobrol jeung tukang kendang da teu bisa ngenalin. Urang mah tukang Ngobrol mah kudu ya. moal jeung pelatih silat da teu bisa silatna. Ngobrol jeung trompet we masalah trompet. Urang mah masalah tarompet. Masalah tarompet. Ieu mah urang tukang tarompet tungkul meureunna. Gitu. Nah, ieu mah tukang kendang beda jeung tukang kendang ngobrolna. Urang mah tukang tarompet, tukang tiup, we. Marali ka ditulah nu kaganea senjung. Silakan ya. Iya, Pak. Halus. Jadi abah mah jadi mamatahan teh mangeureunan ka ieu teh sapados pas ketukan anak berpingnya. Iya. Yang benar. Jeung dinu masa budak ngigel silat dalin joget organ. Lagu posisi lagu naon nu bakal dipentaskeun ku urang nu bakal dilagukeun. Da silat ieu mah lain joget. Ya lamun joget mah bisa-bisa wae lagu kumaha ge gitu. Tapi keur silat mah kan lain. Manya rek silat lagu pemuda. Teu nyambungnya. Teh nyambung atuh. Da loba lagu baheula we atuh. Gitu. Mana beungharan urang ku lagu kang tarompet teh. Heeh. Kudu beunghar urang ku lagu. Ulah eta-eta doang lagu teh kudu geus hafal. Tong 50 lagu lah dibere heula salawe we. 25 lagu we. 20 we, Pak. 20 we heula abah mah sok ngetes. Yang nyok itu ka kang tarompet dieu. Hah? Naros abinya. Abah sata acan kan di Sumedang. Mohon Leluhur abah teh anu ngajarkeun abah teh saha? Parasdi bapak abah Bapak Parasdi mohon almarhum marhum. Turunkeun ka abah. mohon Almuna teh sadena teh. Terus abah kadinya berlatih terus ngalatih deui pangitan nya anu kersaeun dilatih ngalatih gitu we. Oh ditakol gitu mau jan. Terbang. mohon. Jadi ai tukang tarompet mah kudu ditenangkeun hate. Lamun teu tenang hate ubah salah
coba salah maksud urang kadinya ke kutu tenang teh akan rusuh ulah rusuh. Jadi kemana wae pengen ngalewat teh nya. Bari urang nyanyi baen teu mana tukang tarompetna mending lolong daripada torek. Ada yang Nya ada respa. daripada mun torek rek kumaha beunta ge meureun ka mana wae ngololong sekarang gitu. Yang ka Bandungan wae mah nya sosok trompet mah lamun dina mobil teh mah supir lah. Iya, supirna. Supirna. Kudu diresapi di ieu. Ibarat orang bunga aja yang sedih. Ka urang lagu itu dah lagu bersedihnya. Kudu bener murang sedih dina trompet ulah jiga seserian. Berarti kudu bener resapi di nu hati teh. Aing gitu sedih teh kudu kumaha ieu trompet. Bener kudu lagu sedih sing bener-bener kudu aya bawaeun nu balik lah cekolot mah narompet teh kadenge wae nu narompet teh aing mah udah dengieun tah nu bawaeun balik teh nu kitu ulah wong trompet biasa-biasa gitu tah gitu. Wah da aing mah geus bisa kumaha bisa geus jarorok neureun ge lain tincakeun jadi tarincak gitu. Halus nih Pasaraya pakai tes daya trompetnya. Iya, asaraya nih mah. Cuman abah mah mamagan teh pemerintah abah mah geus kolot itu geus apa geus ka mana-mana lah. Nih mah tong ukur di dieu. Saya jadi jantan berbagai ilmu, mana meni Blitar tapi ka mana nih mah. Saya alhamdulillah. Asli nih mah geus ka mana-mana. Mana apa tukang tiup teh nu kieu nu alus. Pan urang miringeun nu alus mah diturutan nu alus teh. Wah, aing tinggalin jauh nih untuk kudu kumaha tak gitu. Aing mah bisa can puguhan. Kayak kumaha mun diadu di Jawa Barat. Lah, dikhawatirkeun mah ke Jawa Barat. Sedengkeun loba kang tarompet. Pantaran marane teh loba. Tak engke khawatir di ditu. Mana urang kajorok nenden tarompet teh. Kenang kieu. Iringina teh kumaha mitina teh. Ulah jam dicek pan kenang teh seberean berarti orang teh narompetnya di mana nyokot ulah ieu meleletik ditarik letikan heula narompetnya maju kan ngeunangna beuki tarik tah urang ya beuki ulah kenang di halong geus tewewet ade masih Ciliwangi gitu Ciliwangi cuman cengkoknya kan sarua murah geunana teh sarua Aduh ciri khas masing-masing lah. Ciri khas masing-masing sarua saling lah urang ini kenang urang teh saling ngayomi ngayunkeun urang da kumaha aing we narompet teh ulah kumaha padukeun jeung ieu. Bukan mah Jadi vlog kumaha carana ieu lagu jeung ieu teh. Pas di alus bun sinkronnya bahnya alus asli. Kurang banyangan petit. Mangkatan teh Kudu petit kana dari gambaran udah kumaha bingung udah bangahulang mun gitu. Lah utara dengekeun heula surupan teh dengekeun heula salagu mah. Ya, sarepan mah lah dengekeun heula. Anu ti heula teh kumaha? Ulah janji mah kok bari jeung teu puguh gitu. Tak kena bisa bareng kabeh bareng. Gitu. Ulah ieu melo ieu nyalendro. Kan urang tadi buat nyalendro urang nih. Melo. Teu puah teh urang nih. Pan urang hayang surupan nyalendro dari sini lain lain ka melo ting kita. Kuduna kan nyalendro. Kan dinu lagu naon kan loba lagu teh dampak sih naon urang teh anu ke rampak teh iya gini oh di Samsu di Samsu ge ulah di hana tiupan ngamai beuy
surupan anak cing teh salawar di luhur tah aya petitan kalau jadi kena kan itu teu kaciri geblaina teu kaciri ngageblaina jadi kabadu ku tarompet pun juga bedasnya itu sudah bagi saralus narompet mah nenden aja kudu teh sebenarnya bisa ya can bisa nyimpan di kuburan punya abah lah abah menit usna tapi da aya abah mah keur ngisi widinya bisi keluar kabupaten gitu jeung batur misalnya orang teh dipanggil misalnya orang ku kabupaten anu butuheun urang teh asup tai urang boga karapihan rapi teh tah gitu rapi kan teu eueuheun di batu jalo bakal tarompet hanger geuningan abah nu dicokot asli hanger dicokot mah urang teu alus ge ku rapi nyaho wirah mah kenang kenang diajar kumaha kudu kumaha urang igelan gitu kamu kenang jadi kararieu kan udah bener-bener orang mah nangis jadi di bare trompet kudu malapah cah seureuhna kudu bener lamun memang sarua nyebutnya lagu wang Siliwangi gitu kenor kulon gitu gedong panjang gitu sarua cuman kan aya nu mere dihandap aya nu mere petitan bener gak? ya gitu mana orang kurus cokotnya petitannya keur ditaro silat mah ku tukang kenang we Kabaca suruh kenang ge kudu bisa nganilai wah da lain bagian kudu bisa nganilai itu yang pelatih kudu bisa memagahan ke tukang kenang suatu sisi justru kedah apa di sana itu tukang kenang jadi sana kudu apa nu mana ya gitu serupana elong jeung intro ya lamun intro rek melog meureun intro lagi pelog meneka lagu orang melog misalnya ulah intro nyorog jadi guru bagus sorangan bunuh diri lamun nek melog meureun introna menek nyorog meureun introna nyorognya ulah ai intro nyorog nah lagu melog itu guru bagus sorangan itu eta kurus bener ya bahasa itu tuh di bejaan ku batur gitu di abah mah nu matahan tali matahan goreng Mamat sanes mamatahan goreng nurunkeun ilmu pangitan abah sesepuh janten hoyong nurunkeun ilmu kanu anom pangitan supados hayong raras raras narompet pas dincakna pang nama tina lagu-laguna lagu-lagu di sarang kunak-kunak abah mah ngapalkeun teh tina lagu-lagu modern tina hoyong abah mah anu kampung goroge anu buhun ada di apalkeun soalna ciri khas tina pencamat tina emang tina buhun aya teh dites hiji waktu mah dites tukang penca kan di IPSI di PPSI beda kita lagu di lagu buhun PPSI lagu kudu jentre kade ulah hayu we eta kelenya mana beungaran lagu sih beungar ubah heula lain ulah lagu ayeuna da eta kudu bisa ke dalam hiburan orang di panggung bukan gawe kudu kan eta nya ya dinas beureung jeung heureung gitu boga ingan dan dinas na ieu keur diadu mah tanding ieu gitu masing-masing tukang tarpet kedah gaduh kunci ya eta kunci keur hiburan mana keur dinas tanding jadi kita kayak gaduh kunci masing-masing lah pokoknya mah sekarang abi mah jadi cengkok nanti kelebihanan abah mah menurut abi mah pas wae di kudu cengkok lain-lain sih kan narompet pas bener nikmat atuh endang teh pas wae walaupun lagu naon-naon oge pas nincak kana goong nincak pas
walaupun masih keadaannya jauh kene oke tak didinya kelebihan teh gitu. Jadi iya terus terang di ngenangna jadi biasa model lamun cangkem mah cangkem paling teh ieu. Jadi lamun lagu panjang teh diponokeun dah. Kadinya nya. Gitu. Jadi lamun salah tapi raoseun gitu. lamun salah narompet, lamun lamun balap manya tukang kena geus ti heula. Urang masih kena di tukang. Nya leres lah. Alokan. Karena ya alok ieu. Ngagongkeun murageun dalam anger deui ngagatang we. Ulah kenang geus ngagongkeun urang masih dihanap. Tah eta nu tuturun bisa ngalaras Dino tarompet pencama diajar teh kudu bareng jeung kenang. Ya, Da ya. soalna lamun teu bareng jeung kenang mah urang bisa misalkan polos tomo tempo di kenangan emang bener lah ieu tapi pan kenang pareren ieu Siap nya, mohon. malpan. Di sinkronnya nya. Jor menam teuing. Ya sami-sami Bang Ujang. Hampura aja nya. Sedayana mana? Hampuranya wah bakal lain ku pinter. Diajar Bang ku abah. Ku nyaho. Hah? Nah, abi kalau kapungkur jadi belajar silat di Pak Napan abang. Abi kan sami nuju SD. Bana. Tarompet teh bada mana? Kanong mana? Minum badang. Kanong kene. Perang panti sareng ane ini. Eta we. Oh gitu. Alhamdulillah dugi ka nya tiasa sarangan lah ngariung kieu. Ya orang doakan abah supados sehatnya. Abah sehat. Amin amin. Supados ilmuna terus leureuk. Paling teh mangga. Dan Ya sana sekirang sono. Siap. Ayeuna kita ya anu hampura aja.